Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Aset anu biasana satu hari menang 1 juta, ku hari mah teu menang 500 acat. Ieu keur carita nu leutik. Carita nu gede ieu encan jelas, datang ka irahana encan jelas. Nah, ieu keur dicoba ku Gusti Allah. Nu tenang-tenang santri lah. Santri suka mikiran pabrik henteu. Santri mikiran tani atuh henteu. Santri mikiran perekonomian henteu, nyaho teu nyaho ka ekonomi, ka politik teu nyaho santri mah. Sebab nya nama jadi wali kabeh. Menang nyaho wali santri. Ya tuh tenang bae nya. Ngitung bae we, cenah supaya balik-balik. Assalamualaikum. Salam. Seuseuh ya. Padahal makolot-makolong. Duh anak aing geus datang deui bae. Bah, dok we balik deui ka pondok. Kudu aya duit 1 juta. Boh. Aduh, cakolot da aing ngakak di anak aing. Ye, aya duit berangkat. Eueuh duit kula moal. Ayo sesuatu robong, ada kira ke pondok deui pondok. Meuli ji Samsu kieu. Atuh nyaritakeun politik deh, politik. Nyaritakeun ekonomi deh, duit aing ngambalayak teh loba cenah. Geus cenah mah atuh geus nya mah jadi wali bae pokona mah geus. Nah, pang tenang-tenang geus jadi santri geus. Geus ngitungan bae ngaji mah tilok. Ngitung balik deui bae. Teu nyaho santri mah. Geus teu nyaho naon pokona mah ngaji ibadah geus teu nyaho naon. Biasana jangan anu mikiran bae ge sugan atuh jadi kitu motivasi henteu. Atuh mending nyana. Salat berjamaah, tas berjamaah, pondok maca Quran, tadarus. Waalaikumsalam lazim. Dak, masak. Beres, beli botan, dak, duit aing ambual aya di bapak aing. Kudu bapana mah ngadagang naon gitu ngartoge. Geus teu nyaho naon ya. Dagang dangdeurnya nanjak kesangan. Tengah jalan kesangan kosokan heula ieu dorong deui ka ditu. Jual, datang anakna. Duit bah. Beli gudang garam kadeleuna mah rokok padahal kesang bapak eta cucu. Tapi sugan boga pikiran atuh henteu. Ya bapana ge ikhlas karena Allah. Lantaran cak bapana aing ridho jasa, aing dagang dangdeur capek ge tah pake ngabiayaeun sia, komo sia bisa ngaji teu bisa ngaji ge aing nitipkeun ka sia. Sia teh keur macaan Quran, ngajelaskeun Quran, hadis, eta teh ucapan Allah, ucapan Kangjeng Rasul. Geus atuh pokona mah aing mah penting mah sorga we coba, mantep henteu coba. Yeay, kolotna ge senangeun ya. Eta teh nya nu di dalam akhirat, coba sakola. Hayo. Mere duit tak 3 juta jadi ibadah. Wallahu a'lam. Nu dibaca anak kitab naon dan lain-lain sebagainya jadi ibadah kalau wallahu a'lam. Datang deui minta duit hak tak dipake poya-poya ku anakna keur carita bener bae heulanan sakolana wallahu a'lam jadi ibadah wallahu a'lam teu. Buka tuh hate sia bego. Kalau teh ieu mah keur nu capek bae tah mere ka anakna. Keur carita bisa ngajina geus pohara keur teu bisa ngajina dicatet ku malaikat. Masyaallah. Anakna cicing di pondok keur berjuang ngalaksanakeun muacaan kitab Allah, dawan Rasulullah, dawan ulama, dibiayaan ku bapakna anu gantar wasilah ngabiayaan anakna, memeh anakna ka sorga kudu bapana heula. Amin sa anak sia teu sakola teu mondok. Emang wah gitu. Masya Allah Karim pohara jasa. Ayo tatanggana sir ke mana? Dek ke pondok. Ye tungguan ngodok kantong nunggu jero. Tungguan basar gede jasa ya cak budak merena yuk. Oh set 5.000. Cak yang nanti nggak daguan ngodok kantong mangel 5.000 doang. Dari geus mere-mere kan. Masya Allah, mantak kula inget baik, kula mau dibejakeun jelemana. Waktu kula keur mondok, aya seorang pengusaha sok mere ka kula. Nah, dek kapanggih. Aya deui urang di nu sok mere. Datang ka kula inget baik. Wari geus mararaot. Bari sok dihadiahan bae ku kula, bu aing baheula teh meuli kitab dibiayaeun ku eta seorang pengusaha. Tah, suari sok dihadiahan bae lah berarti anu ternyata ge pasti aya.
Eta teh leungit tah hate teh tah nyana ngabiayaan teh. Sok mere mun balik sok mere, mun balik sok mere. Aya deui dulur mun balik menta tah mah. Itu dibagi-bagi ku Allah ge nu mere aya nu menta aya. Lah ieu mah keur carita mun muka mata hati urang blak. Atuh emang na hirup deuk di dunia doang. Beuke geus di akhirat. Blak. Masya Allah, begitu seorang santri, ustad atau kiai ditimbang amalnya bagus, sorga. Hei, cek pengusaha. Malaikat, ulah kali ke sorga kan? Emang gue naon gitu? Ulah. Emang naon hubunganan? Ayah hubungan gede jeung kula. Ulah ke sorga kan? Ji naon heula, keke tanyakeun eta kitab nu dibaca ku nyana nang meuli saha. Tanyakan. Tad, emang boga kitab nang malikeun saha? Oh aya nang malikeun Pak Anu. Bener? Tuh Pak Anu na tuh. Mana tuh rangkulannya? Oh. Bari ngarangkul bang ngarewas aja kan tuh kasor. Jere deuk kumaha tuh? Usul lain mah pokona mah ieu ustad bisa baca Quran asa kada kitab pan kitab nanti Bapak. Bejakeun ka Gusti Allah. Eta kitab nang ti Bapa gitu. Bejakeun ka ditu. Di cek ustad teh bisa kitu. Bejakeun ka malaikat beja. Beja, malaikat bebeja Gusti, jadi aya nu ngotot bae ieu pengusaha ieu. Hayang milu ka sorganya na. Emang nyana boga amal naon? Amalna mah teu pati bagus kan meulikeun kitab. Eta sabab wasilah santri bisa ngaji ku sebab dibelikeun ku nyana jeung sok dibiayaan ku nyana. Aduh, cek Gusti Allah geus sok ka sorgakeun mah. Je, lamun urang neuleuh ka dinya tah emang kumaha gitu. Ulah-ulah eta kapan dongeng Kangjeng Nabi aya jelema nu maot teu boga amalna naon. Ulah ka di kana nerakakeun. Cak Kangjeng Nabi pan gitu. Coba sugan wau tante nyana teh pernah ngaji tante jeung kiai. Tanya pernah ngaji? Henteu. Pernah bareng jeung kiai teh kitu bejakeun. Pernah bareng jeung kiai teh? Henteu. Wau teh jeung kiai bejakeun. Wau teh jeung kiai henteu. Ieu mah berapa mah sorongan mah. Gaji tilok wau henteu bareng henteu pan puara tah mah. Coba pernah henteu ka imah kiai bae. Tanya siapa pernah ka imah kiai? Henteu. Masyaallah. Ieu henteu sama sekali henteu. Cak Kangjeng Nabi liwat pernah teu ka imah kiai? Barang ditanya si pernah teu liwat ka imah kiai? Mun liwat pernah. Eta ge neangan embe. Embe kula leungit liwat ka imah kiai aya nu ngomong eta cenah imah kiai. Jadi kula nyawa geus ka sorgakeun berarti nyana eta nyahoeun ka imah kiai. Je atuh komo nu ngararaji di dieu. Ta eta nu ngabiayaan sarana agama mah kos kitu lain lalagan eta dongeng Kangjeng Nabi. Ditanya heula coba, pernah ngaji henteu? Henteu. Pernah waun teh? Henteu. Pernah bareng teh jeung kiai? Henteu. Pernah ka imah kiai teh silaturahmi? Henteu. Wow, pahara jasa imah. Sama sekali cenah mah ieu. Liwat ka imah kiai eta doang, eta ge neangan embe salam. Tuh, mau imah ngabiayaan kan pohara jasa. Masya Allah. Nah, ialah tepati-pati kaulah ngutus seorang nabi ke hiji negara kemudian bangsa jeung umatna ngabohongkeun ka eta nabi kecuali kaulah nyiksa ka ahli negara eta ku cara dibere kesempitan kesusahan anu luar biasa, perekonomian teu jalan, pertanian teu jalan dan lain-lain sebagainya teu jalan, sulit luar biasa wadbarro jeung penderitaan garing timbul, gering-gering segala gering darah tinggi, segala darah rendah, segala ginjal, segala macam-macam garing jelema teh geus mah kitu, segala makroni, segala kitu lihat sirah dan lain sebagainya. Bahkan aya penyakit dibawa ke dokter teh geus ngecek melalui ronsen, melalui kitu SG teu kapanggih penyakitna, dicek dokter ditekna sehat, buku gering tapi cek dokter sehat. Bapak ini udah pulang aja sehat, buku gering, bingungnya lagi aing gering belajar sehat, dokter bodoh. Guys, bukunya nage gering ana udah ngarasakeun tapi cek dokter teh melalui ronsen penyakitan, melalui penyakitan darahna bagus ya teh bapak sehat, cek jantung sehat, cek paru-paru ge sehat tapi nyana nangis teu bisa kicep acan, cek dokter pulang bapak sehat, aing gering cek teh
Nah, ini bukan bagian dokter. Coba ke sono, ke Jampang Surade. takut ada gaang di dalam perut nih, coba. Nah, iya geus teu kapagieun. Ku dokter ge geus teu kapagieun. Oh, dibawa ku ari ka Kulon ka Pandeglang, ka Cadasari aya di dinya teu nu make iket. Oh, ini penyakitnya cekel ping-ping nabak keluar paku tuh dulu. Beuh, tuh paku kos kieu aya di jero awak. Untung bisa HS gesaknya nanti. Masya Allah cak nu nganter tuh lamun 3 kilo mah bisa pakai ngabangun tah paku. Mana aya di jero awak kudu aya pakuan segala bohong. Boro-boro paku urang kasura ge leutik jasa nyeri jasa tuh paku sok badak kieu. Mah urang teu percaya bae. Itu canya nanti apa dulu, imah tidak selesai, imah mal selesai, dicokotan kieu mah sebab di imah ya orang hidangan. Kudu mayar, imah segala apel jin, segala apel jurig, segala naon. Wah, tambah cai, tambah daun. Eta bener apa nu kitu bohong nu karana itu. Aya penyakit itu bener temeng eta mah bohong, dukun ngaranna. Nya disiksa ku Gusti Allah. Maksud Allah mere peringatan la'allahum yadra'un supaya DPDP supaya tunduk rendah diri kadituna iman ka Gusti Allah nu kafir supaya iman supaya percaya ka utusan Allah anu geus iban ka Allah supaya balik tobat ka Gusti Allah supaya mantep menghadap ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Summa badalna makan sayyatil hasanah tuliku kaulan wagung digantikeun dibere ta kaum teh ina tempat kesulitan ka gorengan teh ane siksa al hasanah ta kabagusan nu tadina susah jadi sugih anu tadina gering jadi cager ku ari mah ku Gusti Allah teh dibere mahmur anu tadina dibere susah dibere gering ganti ku Gusti Allah dibere ku imah tinan tadina panas jadi tiis tadina teu jarara di taneuh teh jadi tadina perekonomian macet ku ari jadi makmur terus jadi jalan dan lain sebagainya geus kasimpulan nama susah jadi sugih gering jadi sehat hatta afau sehingga tina subur tambah harta tambah loba munding tambah loba sapi tambah loba domba tambah loba ayam gitu kan kendaraan tadina boga motor hiji jadi 2 jadi 3 mobil gitu kan bahkan jeung pamajikan gen nambah tadina hiji jadi 2 jadi 3 ku makmurna masya Allah pohar anak baradakan jadi loba hatta afau tadi dangan boga anak hiji 2 kuali mun ditanya ti bibit itu 10 bibit itu 10 bibit itu 10 opat bibit jadi 40 geus lamun dek lebaran mudik jang anak doang nyewa bus hatta afau bahmur jasa ieu pohar jasa kumaha eta dikitu-kitukeun ku Gusti Allah ke dibere susah ke dibere sugih ke dibere gering ke dibere cager eta teh kapan menang Allah maksudna Gusti Allah teh supaya inget bahwa ieu teh dadamelan Gusti Allah geus ana dadamelan Gusti Allah supaya iman ka Gusti Allah geus iman ke ibadah ka Gusti Allah supaya mantep nauhidkeun ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kumaha eta kaum waqalu cek eta masyarakat teh kufrun linimat kana kufur kana nikmat sing hade tamak kikituan tekod masa abaan adra wasarra bapa moyang urang baheula ge osok dikitu-kitu baheula ge lain osok dikitu-kitu emang geus terjadi ke susah ke sugih engke paila engke subur tiba lagi kitu ke perekonomian macet ke perekonomian teh jalan atau tiba lagi derek moyang urang ge kitu sarua jeung urang ieu teh ulah ditekadkeun bahwa ieu ti Allah wa hadhihi adatud dari ieu mah emang geus kos kitu bae kaayaan zaman masa guari geus aya di ceuli urang loba jasa ketika aya gempa urang menyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah ieu teh siksa ti Gusti Allah sebagian ngomong ieu mah kejadian alam ceritakan angin topan deg urang menyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah siksa lantaran di dinya teh aya sumber maksiat anu teu katahan mungkin bae perzinahan mungkin perjudian mungkin bae di dinya teh segala kredit dan lain sebagainya geus disiksa ku Gusti Allah
tapi nya nama lain. Ini mah kejadian alam. Ada tuh dahri emang geus biasa zaman mah kos kieu. Jadi kan tsunami dat peringatan ti Gusti Allah. Urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah. Nya nama lain kejadian alam. Lantaran di urang antara nu mukmin jeung nu fasik jeung nu kafir loba, dedengean loba. Tapi ka urang lolobana dah kejadian alam. Eleh mukmin udah teger di televisi ngomong. Ini adalah merupakan peringatan dari Allah. Siksa titik. Geus kuduna kitu. Ieu lain kejadian alam. Nyaritakeun kejadian alam malulu. Teu harayang aing mah ngadengen age. Eueun tegas ya kitu ka Allah. Hati-hati kita kembali kepada Allah. Kuduna mah di TV kitu, hai para kafir-kafir. Iman kepada Allah. Coba nyana di sel geus lah pokona. Nekat kudu ieu mah kejadian alam deui. Da iya jelema nu kalalupur nikmat teh ngomongna teh qad masa'aba ana dara wa syarra. Urusan kos kieu mah tuh bapa moyang urang emang kakeunaan baheula aya susah aya sugih. Aya panas, aya tiis, aya masyarakat, aya menan gitu ngaranna, aya keur paila, aya keur subur. Atuh baheula ge kararitu, ke ku Gusti Allah dibere angin, teu Gusti Allah, engke ge aya angin, ke gempa. Emang ieu mah wahazi ada tu dahri, walaysat biuqubatin minallah. Lain siksa Allah, ieu mah kejadian alam. Tiba heula na geus kitu nurun ka urang ayeuna. Nu mantak caknya nanggeus pakunu ada ma antum aleh geus sing araya maneh mah maneh bae geus ulah nyaritakeun Allah geus mah lain siksa Allah lain kejadian alam. Maka lamun ku Gusti Allah geus diperingati melalui paila melalui panas tapi teu daek iman ka Gusti Allah, teu daek sadar merendahkan diri ka Gusti Allah, ketunggu cek Gusti Allah ujung-ujungna fa akhadnahum bautatan wa hum la yashurun. Ku Gusti Allah disakalikeun siksana bagtatan teh sakaligus kaget sekonyong-konyong wa hum la yashurun bari manehna teu nyaho kana waktu datang na memena sugan aya kitu warning sen-sen teu aya langsung bae. Emang kamari ieu waktu aya tsunami Aceh teh emang aya peringatan teu aya jeger kabeh ka bawah. Waktu kamari ieu di Padang emang aya peringatan awal geus ku Gusti Allah diperingati awal. Tapi kabelah itu udah tetap teu iman. Gak gempa sabaraha ribu manusia anu henteu disalatkeun. Sukabumi gempa, Garut gempa, Yogyakarta gempa. Nu kuari mata anu celian nu pengkor anu leungeunnan dan lain sebagainya masih kadeuleu keneh kurang Yogyakarta teh. Tapi tetep teu iman ka Gusti Allah. Awas cak Allah. Namun ku aing kuari peringati melalui panas. Ku aing diperingati teu aya hujan. Sawah-sawah batela dan lain sebagainya hawa anu sakieu geus henteu benyatu jeung urang panas luar biasa. Eta teh sing inget sia-sia teh nang aing, ieu cuaca nang aing, panas nang aing, balik atuh ka aing cak Gusti Allah. Lamun sia balik ka Allah, aman ku aing sia. Tapi lamun sia teu balik ka aing, ieu kejadian alam. Deleukeun ku aing sia. Lamun ku aing teu didatangkeun bantakan, awas deui. Mentak geri. Ngeri urang sing lobakeun istighfar keluarga ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala di lembur-lembur ayo istighfar astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi minimal 70 astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi atau anu panjang astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi atau sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika masata'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika min ni'matika wa a'udzu bika bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ta eta baca ku cenah panjang ting teh kiai nu pendek bae astagfirullahaladzim li wal walidayya wa li ashabil wajibati alayya jamu Muhammad eta ge panjang kene cenah kiai nu pendek bae astagfirullahaladzim wa tubu eta ge panjang kene sia moal maca ieu sia mah panjang kene bae lebakeun baca istighfar balik ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran hujan-hujan anu aya di sekitar urang encan hujan murni sing ade encan hujan murni ieu mah hujan buatan teh pemerintah supaya ulah ngebul teuing. Mantap
urang tetap sulobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ieu kurang keur dicoba ekonomi keur rada carut marut. Bagi anu bergelut di perekonomian kuari emang keur rada carut marut. Pertanian ribuan hektar nang Allah aya nu geus kekurangan cai. Urang ulah seserian di urang aya hujan lain hujan asli. Sebab hujan asli mah diawali ku gludug jeung kilat. Ieu mah gludug kilat, mendung hujan. Sing inget hujan asli awal kilat jeung gludug. Ketika gludug jeung kilat lain asli hujanna. Ieu mah sakadar peringatan jeung urang hati-hati. Ulah obrot teuing tetep urang make caina, lobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajakan di lembur ku urang babalik ka Allah, komo datang ka kafir-kafir arasub Islam minimal urang nu agamana Islam tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala.